rarawisan aja. Udah kabar udah. Saya di situ. Kamarana sararep kieu 17 Agustusan teh nya. CRT ngolingan. Kayakeun perlombaan moal nya. Budak teh arareueuh kieu. Dia sarua di sarepi Agustusan. Rarawisan aja. Mananya dengan barudak. Mana deh. Wah. Tah nya. Barte. Dieu ngobrolin nya. Sarua we nya ya ngobrolin ya. Kumaha sok nah? Kumaha sararep kieu 17-an teh. Emang biasanya kumaha meureun? Ya perlombaan pisan gitu kumaha. Teu sarua dun dia ge kapikiran kumaha ieu. Nikmat ka nya ti warga ada open teh anak ti warga gitu. Heeh. Karunya gitu barudak leutik dah hayang Pasti perlombaan nya. Ya da sebenarnya mah gampang dun. Nyeun perlombaan, nyeun acara mah. Nya eta kalau bahan donatur duit kira kudu mintaan ka warga mah. Sebenarnya atuh juragan entos teh. Boga gitu. Penting ka mana ya sintoh ya can pagi. Nya loba duit mah gitu teu kere. Kira kudu dinaekannya paribasana gitu keur urang-urang keneh keur warga urang-urang keneh. Tapi nya meureun paling enak mah pangbejakeun heula ka barudak. Ya nu heula juga naon rarambuyan heula bendera merah putih di ganggang. Siap. Jangan benderana tah teh keur perlombaan mah paling kebejaan deui barudak. Amun aya donatur pisian datang di jieu tah kakara sok wangieun perlombaan. Kumaha we urang mah carana keur ngarayakeun. Sangkanya santeuna mah ngaramekeun jeung ngingetkeun urang bahwa urang ge pernah berjuang gitu baheula teh. Paling kitu nu mah cinta we lah. Oh, aing mah teh di cicingan na di antep gitu ngadon jadi ieu geuning kan. Halus we juragan mah euy. Datang ngoceh ieu. Karek diobrolkeun biar teh. Keur naraon atuh teh? Biasa we keur ngadaweung si Sapu aduh. aya juragan tau sok diobrolkeun jeung perlombaan kumaha. Nah, heeh bener. Ngobrol naon sok atuh. Nah, pemaksaan teh meureunna nya. Jadi kumaha itu di warga urang teh meureunna sakantana memperingati 17 Agustusan meureunna. Tah kumaha mun urang teh ngayakeun acara gitu. Sae atuh nya orang teh sebagai warga Indonesia teh kudu antusias atuh. Eta mah paling mah. Kan kieu juga kan itu sama. Kepala bahnya ieu namanya acara kali itu mah gampang sebenarnya barudak ge dah seueur keneh nya. Mah adun aya deui tah. Terus kumaha? Ieu mun juragan dana aduh Duiteuna da Pasah dana deui wae. Sabaraha Sabaraha koper? keluarga Geus daerah. sabaraha koper butuh sabaraha koper atuh. yang meureun ai seueur mah henteu ngan aya we meureunan tinggal kumaha kekuranganna. Jika nu kasaha wae ngobrol teh sok we masalah dana mah teu kudu dipikiran. Aya juragan atuh sok we eta mah mun deuk jadikeun aya perlombaan atau acara naon sok we jieun ke masalah dana belakang ka dieu paling. Ya, tah dun. Meureunnan ayeuna mah kari bejaan we barudak meureunnan. Jiga bangsa barudak si Adul. Siap. Bejaan enak. Ieu narameuyan kudu teh persiapkeun naon wae nu butuhkeun keur lomba ke beja ka di dieu meureunna. Siap. Saya naon mah beja we. Siap. Masalah Namanya? namanya saya juragan meureunna. Ayo tanya Perte. Siap sok guru. Siap. Geura bejaan. Tong bawa ka warga-warga ge nya dunya. Siap. Yuk. Nuju naraon Ibu? Biasa we. Iya, aya bewaret ti Pak RT. Kanggo anjing lomba Agustusan cenah. Ngomong nang Ya. Siap. Panggilap ya hadir ya. Siap. Hilap. Iya, pang serbaguna. Oh, siap. Siap. Ya tansir. Sisa dulu itu teh. Dol. Ada Dol. Aya naon? Iya, Pak RT ngayakeun perlombaan. Nya. Bejaan ke barudaknya. Siap.
Siap Mang Adun. Ya, kayaknya. Kemana deui? Ayo nggak itu. Ngebejaan? Heeh. Ayo tuh. Aya oge ramean ya. Ngebejaan lah barudak ah. Marahnya. Dodo. Ada. Tuh bang di bonetnya. Heeh. Net, net. Net. Ada net. Enak. Waduh, yang berhasil ulangnya. Oh ya, oleh-olehnya. Siap. Mana teh? Oh, tadi ya. Tah, pining aya. Bang nyamper si uloh ya. Ayo dul. Yuk, ayo tuh. Kurang ramean. Aya naon itu? RT ngayakeun ramean. Oh, ayo ah, lomba. Heeh. Ayo ah. Yuk. Nyamper si uloh. Nyamper si uloh. Yuk. Sare aya ulun. Teuing, kita lagi di sare. Di sare wae. Bah. Bah. Ya, ayo si uloh bah. Itu cek Pak RT kita ngariung cenah. Ngariung naon ya? Kita aya naon? Lomba kayak Abah makereknya aya ramean di mana lombana? tadi lapang serbaguna. Oh, di lapang serbaguna. Ke atuh urang Ngariung heula. Jangan kali pula ke PRT. Ya, siap. Bah. Mulan. Pak RT. Heeh, kayak gitu. Bah. Ini Ngomong atuh. udah. Sare apa gawean teh? Tuh, babaturan Naon? gitu. Itu cek Pak RT teh ngariung. Ngariung naon? Tinggal kayak ramean juga naon. Aduh, era. Coba ngeut lah, era. Sare wae sebelum aja. Sare wae atuh yang buruk panon. Buruk. Pak RT kena gerak tadi tuh. Abang. Merah. Mana emang? Halus. Terus ya. Jika zaman modern Era atuh jang kitu aja, abang jang. Bae tuh. Udah sarung loh. Abang hilu teu naon? Halus gaya nama kan. Sarung si abahnya. Abang hilu mau naon? Nya titah kali itu Pak RT dah. Ayo abang hilu ah. Hayang. Oh cenah teh. Ieu. Era aku Nyeri atuh jeblok-jeblok wae. Era abang nih kunaon? RT. RT. Enak Dun. Ya, ayo baru teh. Mana? Barudak. Aduh. Ah, ya teh. Lombaan kabeh. Kabeh Di bawahan kabeh. Anu awewena kumaha? Aya, Bu. Coba. Loba. Assalamualaikum RT. kayak naon ya teh yang rame gitu. Tadi Nah, kita ka dieu. Adun. Oh, sama Dun. Adun. Dun enak naon Dun ya teh Dun. Iya biasa lombaan teh. Bisa mah bagi-bagi tugas ya. Oh, kieu. 17 Agustusan. Atuh. Itu ya. Ibu-ibu nang ngiringan atunya. Ngiring. Paling kieu. Kangge acara meureunang. Meureun juga uang bagi-bagi tugas we. Meureunang barudak adul lo meser salah bendera meureunang. Barudak konet ge meureun. Ngelarian lahan terus bebersih lahanna. Siap. Paling awewe mah Kerapat. Ibu nya. Nu awewena mah Paling bagian masak, ibu-ibu masak, orang mah. bagian beuteung mah tapi ibu. dah udah hayang nyelalapan menang hadiah atuh. Keun. Tek, ke urang atur-atur kabehanana. Siap. Ya. Oke Bu RT. Coba ya nama meureun baru heula meureunna nya. Beneran naon kang dibutuhkeun kangge ieu catet-catet heula meureun. Kangge lahan udah udah konet. Beneran lahanna terus bebersihna. Kangge ieu baru aduh belum meureun meser beneranna nya. Ya, oke. Sok meureun aya nama sakit wae heula. Sakit wae RT. Sakit wae heula aya nama. Kayak paling kabar deui, kabar-kabari deui. Siap. Kabar, sakit tuh dah. Terus beres semuanya. Ayo. Baru pasangkan ada di tongkat Allah. Cewek nama. Mana lupa beli nama.
dah. Terus nol ada tinggal ku eta deui. Kemana? Ah, henteu geus. Itu atuh ini geulis teh ya nih teh emang geulis abi. Biasana di ditu nya. Bos. Orang meramaikan kasana 17 Agustusan. Ayo atuh. Mau gituan ya make up lain. Ayo kita tanah arana. Bawa. Cepat lain kita beli bandara. Paling di mah orang boga aya. Bayar mah di mah. Tuh kita pakai jajan. Tuh benar. Pengen baso. Ayo. Ayo bulu tuh. Kadangnya gitu. Kayak itu. Oke lah. Kita panggilkan orangnya. Kedua kita. Kurang. Oh. Ini enggak. Terus? Oh jadi. Gas, sok. Entar. Kurangin sok. Oh. Sip. Nyeresket deui mah euy. Kudu kan? Heeh. Oh, kurang hidung. Kurang. Aduh. Nah. Thank you. Tidak tentara. Oh, anjir, inget. Tahu lah sih. Acan tahu. Nangos ngisi don kieu. Jadi ya. Geus. Tahu. Baru dah kena bawa. Ayo tuh. Gue awi lah. Itu yang bendera coba. Itu. Tahu lah. Nih yuk. Ayo. Woi. Terus. Tah, bening ya. Pasangkan ah. Cop. Tuturkan orang lah. Kami mau di mari kecil ini, kepala tangan ini, langkah kaki ini, untuk mengisi perubahan negeri ini, bukan dengan permusuhan, bukan dengan kegaduhan, bukan dengan baku hantam, tetapi dengan cita-cita suci, dengan doa dan usaha agar negeriku Jamrut Katulistiwa tetap berkilau, tetap kukuh dan teguh. Hai kamu, kaum muda bangsaku, ayo sisihkanlah lengan baju untuk bawa bangsa ini luhur dan mulia sejahtera. Jayalah negeriku Indonesia. Sepenggal cerita tentang kehidupan, dan inilah cerita kami, di mana kebersamaan dan keberagaman sifat menjadi satu, yang menjadikan sebuah canda, tawa, dan kegembiraan yang setiap saat kami rasakan, di mana permainan yang kita rasakan dengan tawa dan canda sebelum mengenal gadget dan sosial media yang membuat perbedaan. Inilah cerita kami, di mana setiap masa ada waktunya dan setiap waktu ada masanya, di mana keseharian yang dilakukan
memiliki cerita tersendiri. Meski selalu ada perbedaan, tapi inilah kami yang selalu bersama, terikat oleh persahabatan, visi, misi, dan tujuan yang sama. Karena inilah kami. Apa kabar generasi muda? Akankah kalian mengalami cerita seperti kami?